Aliyo akan pemakai ma ki am dijatil jasa di dalam pira-pira watak jasa. Watak awak jelema eda matelakeun watak awak. Watak obat dina kadaharan, dina minuman, dina bumbu geus bedakeun. Watak daging eda mah matelakeun watak awakna kalangan dika sapa Abdul Malik bin Habib. Abdul Malik bin Habib sami itu ngarungu ingsun ba'dul madani na ing sawareh bangsa Madinah kabeh min ahli ilmi saking ahli ilmu biti kalawan ilmu kedokteran al-arabi kang bangsa Arab wa marifati lan ahli waru bidai kalawan penyakit wadawa ilan obat yaqulu ing ngandika ya ba'dul madani na al jasadu tawi jasad iku arbatu anwa'in umat pira-pira warna ar-rasul nyatane sawiji sirah nyatane utawi sawiji as-rasul utawi sirahna iku ar-rubul awalu saparapat kang kahiji wa malakuhu lan utawi rajane rasul iku adimagu polo wa huwa lan tayadimag iku ribatul jasadi panghubung ing jasad polo teh otak maksudnya. Faida kamula mangka tatkala sampun apa di bagu polo otak kana mangka ono sapa rajulu lanang iku jayinan kang kapapahesan di majelisihi dalam panggonane rajul da taudatin kang duwe alon-alon di amrihi dalam perkarane rajul wadi magulan utai watak polo watak otak iku harun panas kana rikaya seuneu wanuho ulan utawi sumsum belah babatok belah tukang nuho dan utawi babatok belah tukang nuho artinya anu ngamaknaan sumsum atawa leho lah nama iku baridun tiis kasaldi kaya salju. Jadi dina awak teh aya opat anggawa ka asal anu kira-kira salah sejina mah tak modal di rumah. Kahijina adalah sirah. Sirah mah jalan penting. Teuk sirahna modal di rumahnya. Ai raja anu cicing dina sirah adalah otak. Otakna panas seperti seuneu. Ditiiskeun teh make radiator eta teh wa. Ya Allah ya Rabbi lamun ciptaan jelema geus tangan nyeun radiatorna kitu. Pendinginan yang pendinginan make babatok belah tukang badah wae kawateannya matak bulogong teh kok ngecegina sirah eta tiiskeuna seperti salju eta atuh panasna posilna tiisna ka salju eta kabayang dina hulu eta gerak pantes loba huluna pararanas merenya kaopan bergede adat panas huluna eta berarti teh kerhurung eta kotakna eta kerhurung eta bisa dipakai naheur kopi eta nahulu eta nuhona lamun tiis eta bisa dipakai nyieun es eta seperti salju wa tiisna palaula barodun nahu iman kalamun orangna tiis apa sumsume otak rokok mangka ngaduru kop adimagu polo al jasada ing sakabeh jasad walau la hararatu dimagilan namun oranono panase polo otak iku maujud absada mangka ngaruksak opo anu ho sumsum polo al jasada ing jasad bibardihi kalawan sabab tiis ieu lamun rajet eta radiatorna nyata ruko teh ya kabeh awak nu kadurukna ge kusabab hulu panas teh lah mata ulah panas teh oge hulu teh kitu bahaya bisa kaduruk jeung awak-awakna nah kendaraan ge kitu kudu aya radiatoran kudu aya pendinginan atau Supra oge eta make radiator wah majarkeun teu make radiator eta keregelan oge ngan kudu ku angin kudu maju motorna hayang tiis teh
dalam ditagengkeun mah kuatin kerjaan mesin aja Wak. Nganu geus alus mah geus canggih mah nurutanna otak mah berarti teu kudu maju awakna. Teu kudu dicipasan berarti pas mobil radiator mah cicingna kan nya. Puasa dulu lan utawi dadai parubusani saparapat kadua. Anggota asal nya. Wa malakuhu lantai rajane sodru iku alqalbu jantung. Wa huwa lantai qalbu iku bainar ro'atayil jasadi dalam antaranya dua paru-paru jasad. Yubariduhuma haleni iskeun ro'atae ing qalbu. Saruanya watak jantung teh panas atau teu panas kumaha gawe ngompa kempes. Teu panas kumaha gawe tetuluyan Wak. Dagidug eta da gagawe meureun euy. Ketika urang molor ge gawe kene atuh dagidug kene. Kalau mun leuwih dagidug mah modal beureun jelema. Ditiisan ya teh maka radiator ku Allah taala teh naon radiatorna ro'atae nyaeta paru-paru dua. Eta aya tadina bagan dina agama tanu belahan bisi teh kaharti. Kenapa wujud deui dina anggota di antara musana ketikana genggerong mah ketika dada eta paru-paru hidang niiskeun jantung mata kelaman error sarasa hijina modar jelema eta lamun elor jantungna panas teuing paru-paruna teu bisa niiskeun elor jelema teh nya kitu dia lamun tiis teuing paru-paruna jantungna panasna sedang pas tapi paru-paruna tiis teuing elor bisa ruai. Wabat nulan utawi beuteung iku arrubu usalisu saparapat katilu ilal musanati tu maka mari kantong kiih dina beuteung teh saparapat katilu nepi ka musana kantong kiih wa malaku holan utawi rajane batnu iku alkabidu ati wa huwa lantaya kabid iku mudabiratun kang ngurus wa tabihatun lan kang ngasakan wa tabihatu ta'amilan kang ngasakan pangan fil ma'dati dalam kabut sumatas pihi mangka kali-kali ngabersihkeun ieu kabid ing to'am fil kabid ing dalam ati paya kudu mangka ngalap ieu kabid sopwahu ing sari ene to'am paya siru mangka dadi ieu sopwahu daman ing getih patusibuhu mangka miliakeun ing dam opo alkabidu ati fil qalbi ing dalam jantung wal qalbu lan miliakeun opo jantung fil uruki ing dalam pira-pira urat wa yudfa ulan den pasrahakeun opo mapangan lam yaspi kang ana bersih ma ilal amai maring pira-pira usus minhu saking kabid summa ilal mahraji mangka kali-kali maring panggonan metu tai kaina martelakeun nu katilu anggota asal teh adalah beuteung rajana teh ati rajana teh ati ari ati anu dina bagan mah eta gamarna aya lambung eta teh aya kabid atinya sada gede kan gempol deket nate ngarempet nate kabid tuluy dinya teh aya hamperu aya parkeas jeung lambungnya ngarempet kabehnya kunaon pada deket kene bejakeun watak ngajang aya watakna panas ditiiskeun di radiatorannya ngan panglobana gawe dina awak teh adalah kabid atinya kunaon lobana gawe anu kahiji ngurus manasan lambung dipatelakeun ka dina kitab abdiyah ieu lambung jelema lambungna kadaharan didahar ku lambung tuluy dijadikeun satengah mateng kasakan tuluy diasupkeun kana usus tuluy dicokot saripatina
dibersih dicokot saripatin aku ati ku kabit geus dicokot saripatina dahar heula kabit teh tuluy dialirkeun kana jantung tuluy jadikeun kana getih geus getih dialirkeun kana jantung geus dina jantung kana dialirkeun kana urat nya panglobana gawe ngatak ati teh matak berbahaya jelema lamun penyakit tina ati makanya eta penyakit anu sok dijelema ratu sauda teh tina ati tempat cicingna maratus sauda teh tina ati matak nu gede-gedena fungsi jelema ati mimiti kadaharan mah lain lambung sabenerna ati nu geus berbahaya lamun dina motor mah karbuna eta teh karbuna eta teh nu ngatur kaditu kadieu teh manehanana sakumaha takaran kudu asupna sakumaha nu kudu ditampungna heula kumanehanana wah tanggal gawena ge eta teh lamun jelema ngagerakeun ku sorangan ieu hate jeung labung wah geus moal kasih bergawena naon wah matak aya bahasa dina ilmu mantek disebutna teh wujudiyah dururiyah aya secara otomatis nyata hirup sorangan sampati lambung eta hirup sorangan eta manehna teh kekuatan dapiah, kekuatan jalibah narikeun kadaharan. Jadi kekuatan dapiah masrahkeun ka batur, ngolah heula dahar heula manehanana. Sarua ngarulising kabehnya. Kana us 12 jari tuluy dipinahkeun kana kabin. Wal kabidu lan utawi ati ku haratun panas, kana ari kaya seuneu. Panasna kaya seuneu diibaratkeun teh lain lulucon jeung lain heureuy eta teh matak lamun error atina itu seperti kaduru kok ku panas-panasna. Tapi cek di luar mah tarikis geuningan awakna teh euy. Goblok sugan. Padahal ngarasakeun mah teh panas wa. Seperti diduru. Wal mararatu lan utawi hamperu ala siqatu kang antel biha kalawan kabit iku baridatun kang tiis kasal dikaya salju. Eta radiatorna teh hamperuna palaula barau dulu marodati man kalam orno tiis hamperu iku maujud ahraqat mangka ngaduruk apa kabidu ati al jasada ing sakabeh jasad sebutkeun banget panasna teh walaula hararatul kabidi lan lamun ora nono panas iku maujud walaula hararatul kabidi dalam ana panas atiku maujud absadat maka ngaruksak kapal maratu hamperu al jasada ing sakabeh jasad dibardiha kalawan sabab tiise ieu maroro walaulal kabidu lan lamun ora ana atiku maujud lam jandoji angka orang anu asak apa atau amu pangal teu batni dalam jero beuteung moal asak jadi kadaharan beuteung wal musanatu lan utawi kantong kiih wa matah tahu la wa malan anggahota tahtaha kang ing dalam asore musanat il asfala tumeka maring asor iku arubu biu saparapat kaopat wa malaku dalika lan utawi raja kono-kono wa malaku dalika rubu'i lan utawi raja kono-kono saparapat itu iku alkulyataini ginjaroro kumal utawi alkulyataini iku mudabirotan ikang ngurus roro wa huma lan utawi ya kulyataini iku harotan ikang panasoro kanari kayaseuna wal musanatu lan utawi kantong kiih iku baridatun kang tiis kasalji kaya salju ginjal ya. Kampas cairna dipikeun kana ginjal ku ati teh nya kampas sekamna kan aya sekam aya huut dina pare dina panggilingan ge euy tah kampas gedena dipikeun kana usus ieu teh. Tapi maksudna nu cai nu diceun ka kuliatan ge lain jadi cai kieu hungkul. Nyieun cai mani di dinya teh wah. Nyieun naon we rupa-rupa di dinya teh nyieun sel darah putih nu diasupkeun kana pihal kalipanya. Prosesna teh loba geus teu gampang eta teh gawena teh wah. Gara rawe kabeh nya.
watakna ya 2 kali lipat oke panas dari sarua seperti seula ditiiskeun anak ku sangat kantong kieu tak aya urat kana pika musanat kahanap palaula bardul musanati mangkalamun orang nona utawi tiis kantong kieu rokot mangka ngaduruk opo al kuliatan ginjaro al jasada ing sakabeh jasa walaula roratul kuliatan lamun orang nona utawi panase 2 ginjal afsadat maka ngarusak kapal misalnya tu kantong kiirum aha ing samarapat jasa di baro diha kalawan sambal ise ieu misalnya wakulu dari kalanti sakabeh kono-kono kitu iku ditakdir adijil alimi kalawan kakawasaan ukuran dan Allah Ta'ala kang gagah